Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun badaya tepang dangu di sareng simpur mang ananang beo. Ayo urang daraskeun hanca dongengnya anu katuna dinten kamari teh nembe dugi kadinya mitra atuh sami urang sami-sami Bandungan kumaha terasna ieu carita si Salut Wilujeng na Bandungan krungah anya tenang ku kaula bakal dicangkalak. Pokona mah masrahkeun ka maneh we lah. Ayeuna mah eta si Badawa teh bagian maneh. Anya tenang Selut. Kaula bakal maju. Katingali ayeuna eta nya haruman teh niteup seukeut ka si Badawa. Anu masih keneh colohok kaget mata si meuteun. Sabab sagigireun si Selut teh aya Nyimas Aruman. Pikeun Ki Badawa mah geus teu asing deui pikeun Nyimas Aruman teh. Tapi nah cenah bet aya di alam manusia kibari aya sagigireun eta si Selut. Moal boa eta Nyi Aruman teh pasti rek nyangkala ke dirina. Salah kitu teh tinggalian aing teh. Nah bet aya Nyimas Aruman di dieu. Moal salah pasti rek nyangkalak aing gaya kitu mah. Kunaon kawas nu kaget Ki Badawa? Bagea dipanggihkeun di dieu. Di teteangan sarila ieu ku kaula. Andika teh nyamuni nyumputkeun diri dina wujud bagong geuning. Geus lila dikukuntit. Nyimas Aruman. Nah, bet aya di alam manusia. Lamunnya Nyimas Aruman. Nah, bet kunguntit. Kaulah sagala rupa. Kaulah kudu nyangkalak Andika sabab Andika teh merupakan barunan kerajaan anu geus bisa ngaloloskeun diri. Aruman, di antara urang berurusan ulah ikut campur kana urusan aing. Sabab aing teh geus bebas. Geus teu cicing di alam siluman heula. Teu bisa kitu wae Ki Badawa. Andika marupakeun boronan geus lila di teteangan. Jadi leuwih hade kira serah bongkokan milu ka kaula pikeun neruskeun deui nampa hukuman. Sabab Ama Prabu nugaskeun ka kaula pikeun neruskeun kalungguhan salaku ratu kitu dipikeun neangan Andika. Jadi Nyimas teh kiwari geus jadi ratunya. Ulah gede hati Nyimas. Rek nyangkalak kula sagala rupa ulah rek ngimpi. Bisa naon ari Nyai. Jadi leuh hade Nyai. Geura tinggalkeun di alam manusia. Ulah arek neruskeun niat bisi cilaka Nyai. Kurang ajar kayak kieu mah. Kudu make cara paksa. Bae Andika montong kabur sia bakal dicangkalak. Kituna teh Nyi Arum atau Nyi Aruman embung miceun deui waktu. Embung leungit kasempetan gentak narajang hayang sagancangna nyangkalak si Ki Badawa corelat. Gelakana Nyi Aruman lir hilang nyamber anak hayam. Masukkeun runtuyan panerajang dina curucus ampuhna. Tapi si Ki Badawa oge lain siluman sambarangan. Gentak nimbangan panerajang. Curelat. Dina hiji kasempatan dua bentrokan kekuatan dia geduk. Dua dalam paleunggeun nu dieusi kekuatan teh. Patarema predug asep mulak beranyai kelapting peledak. Jarek-jek buarana kadorong mundur ka tukang. Ki Badawa mundur 3 lengkah sedengkeun Nyi Aruman ukur 2 lengkah. Atuh Ki Badawa maneh ngaranjuk kaget. Nah, cenah eta Nyimas Aruman teh kiwari mibanda wawasen anu pohara. Asa teu percaya. Alah, urang ajar. Disangka saconggo cerbuk. Si Aruman mibanda kasakten. Tapi asa pira ku aing eleh ku si Aruman.
Kibar dawa ukur bisa ngupat we sajeroning hatena ngan kiwari mah manehna ketika gabah dina harapan eta Nyimas Aruman moal boa cenah Nyimas Aruman teh geus nampak kasakten tinu candi bapakna. Kunaon pet ngahulang Kibar dawa hasok gerasa bongkokan daripada dipaksa mah. Leuwih hade urang buktikeun Nyai Mas. Eueuh ti dituna lamun kula eleh ku bikang. Yang eueuh ti dituna lamun Nyai Mas bisa nyangkalak kaula. Cuelat Kibar dawa yeuna mah mihilaan narajang geus teu asa-asa ngatrukeun pangabisana. Leungeuna mutpet ngahujanan awak Nyi Arum peureukna nu sagede-gede kalapa. Rek neumragan awak Nyi Arum. Tapi harita gerakan Nyi Aruman teh kesitna keur gerakan alir kalangkang wae nyinggahan panajang plos sababaraha kali runtuyan panajang si Kibar dawa teh ukur ngakan tempat anu kosong. Puguh we si Kibar dawa teh beuki tambah panasaran malahan mah mimiti matakeun ajen kasaktena. Katempo Kibar dawa nenjrag lemah geplik hayaan jadi ingeung jeung deui aya geteran kakuatan anu ngonci kana sapasang suku Nyi Arum. Suku Nyi Arum kawas diceklan dirapet kana eta lemah. Naon ieu teh? Kurang ajar. Tanaonan si Kibar dawa teh? Suku aing jadi rapet kana lemah kieu teu bisa digerakkeun. Tapi aing ge moal cicingeun sia. Awak Nyi Aruman tinggal ter geus kitu mah awakna teh luncat ngajahul karuhur ngarepaskeun sukuna tina kakuatan nu ngonci kana sapasang suku kalayang. Bari ngibaskeun dampaleuna belesat aya gulungan cahaya beureum anu ngajojok tangtungan si Kibar dawa. Nu masih keneh kaget sakedapan mah ukur bisa colohok lantaran tetela Nyi Aruman teh bisa ngabebaskeun diri tina pangoncina. Sadar kana kahayaan maneh nu disieun hareupanna teh lain Nyi Aruman baheula. Tangtu serangan Nyi Aruman ngabahiakeun atuh gentak si Kibar dawa teh mapag gulungan cahaya beureum ngadorongkeun dampaleungeunna barasat burinya ting suruh gulungan cahaya piru antuk nama dua gulungan cahaya teh diadu di jomantara beledu nimbulkeun sora nu matak katorekan haseup mulek minuhan sabeuleureuan eta tempat. Jarik ceuk Kibar dawa mundur di we aya kana dua lengkahna. Karasa leungeunna teh asa kompere jeung panas. Aduh. Acan oge mancuhkeun tangtung kanana. Kaburu Nyi Aruman teh ngacorelat. Narajang deui bari sakilat ngasubkeun kedoran peureup katuhuna kana dada si Kibar dawa jabrod bangkieung. Gebru. Si Kibar dawa rubuh nang karak bengkang, tapi gancang uni hudang deui. Bari nyidakepkeun kadua dampaleuna pledu aya haseup ipis anu ngalorkeun hawa anu bau, matak sabal kanu ngambeuna, matak lanang matak lieur. Bau naon ieu teh? Nah jadi bau kieu teh. Kapaksa Nyi Aruman teh mundur ka tukang, bari mengkek irungna. Bau na meninat aku pisan. Aduh, alah. Nanaonan ieu teh? Eta bau beuki nyelengseng ka meuku Nyi Aruman, sirahna karasa lieur asa lenglengan. Tetelha. Eta haseup ipisna kaluar tina dampaleungeun si Kibar dawa teh lain haseup biasa. Beuki lila eta haseup ipis teh anu ngandung bau teh mangaruhan karasa. Beuki lila sirahna beuki lieur. Ningali Nyi Aruman kapangaruhan ku haseup racun si Kibar dawa. Atuh si Kibar dawa teh gentak ngacorelat malestara jang hiuk cebrod tajonganakeun pisan ngahantam kana dada Nyi Aruman. Nepikeun ka Nyi Aruman teh ti cengkang ka tukang. Aduh, puguh we si Silut teh leuwaseun ningali sobatna Nyi Aruman kabeunangan nepikeun ka ngacengkang teh. Alah, kunaon si Arum teh?
Aduh, nah jadi kateter kieu kabenangan ku si Kibar Dawa. Aduh, malang siang we sieun eleh jajaten. Sedangkeun Nyi Aruman anu ngajengkang gentak hudang deui. Sanajan tangtunganana cantet sirahna masih keneh lieur, dada sasasak. Tapi harita ribut musi wala ngaluarkeun hiji kembang malati. Duka ting ti mana jual aya we dina cekelan leungeunna. Terus eta kembang malati teh diseuseup. Karasa kaambeus seungit. Beuki lila kesdak sakala sirah nu tadina lieur teh jadi cager deui. Itu di dada anu nyeri teh geus teu karasa sasak. Licik sia. Teteh si Kibar Dawa teh ngagunakeun haseup racun anu disebut walang sangit. Untung kaula boga antina. Aduh, ayeuna mah geus teu lieur deui. Kunaon Nyimas, kawas anu lieur jeung nanaon eta ngambuan kembang malati segala rupa. Geus ayeuna mah geura pasrah we ka Kakang. Cik eta si Kibar Dawa. Kurang ajar sia. Aing mamboal ka pangaruhan ku racun walang sangit Kibar Dawa. Sabab aing boga antina. Puguh we atuh ngaranjuk dewe kaget si Kibar Dawa teh. Sabab cenah Nyi Arum teh boga panawar racun walang sangit. Pok Kibar Dawa teh nembalan bari nyumputkeun ka kagetna. Aruman, Nyimas, lamunnya teu kapangaruhan ku haseup racun hebat oge, tapi eta mah ukur ngaheureuyan we lah. Sabab kaula teh mung nyelakakeun salira Nyimas. Ai kahayang mah cukup we dilumpuhkeun ku racun. Ulah bikeun katarung ngejan jajaten. Tapi wayahna kitu mah. Urang teruskeun ieu tarungna. Hasok segera maju. Gajeleng harita teh. Eta si Kibar Dawa teh menarajang deui. Tapi harita rikat Nyi Aruman teh metakeun dampaleungeunna ngagunakeun pusaka jaring Jala Sutra. Tek nyangreudek ka eta si Kibar Dawa pelesat. Aya tali nu ngapelesat harita teh ngudag ka si Kibar Dawa gentak manehna teh nyingkahan. Tapi tali teh nuturkeun ka mana wae si Kibar Dawa lumpat. Apak saatu Kibar Dawa teh nyabut kerisna. Buri nyai, keris teh ngempur hurung. Matak serab nu ningali. Sret, dipake nyabet tali Jala Sutra, bret tali teh pegat. Tapi barang tali benang dipegatkeun ku eta keris. Datela tali teh manjangan dewe, manjangan sakuma biasa ngudag. Puguh we atuh si Kibar Dawa teh rada kawalahan, tetela cenah. Tali teh teu bisa dipegatkeun, tapi satekah pola terus megatkeun eta tali. Ulah nepikeun ka ngapeulitan kana awakna. Alah, naon teh? Aduh. Tali teh nyambung deui, aduh. Ku aing terus kudu dipegatkeun. Keur kitu Nyi Arum teh harita teh ngagerok ka si Selut. Kawas menta bantuan ka si Selut. Selut, wayahna ulah cicing bae geura gunakeun eta tali Jala Sutra teh. Karak urang gancang bisa nyangkalak eta si Kibar Dawa. Siap lah. Nya ari maneh butuh bantuan uing mah. Urang petakeun ya. Tali Jala Sutra teh. Belesat tina dampaleungeun si Selut teh nyuruk tali anu rek nyangreud kana suku eta si Kibar Dawa. Kulawit suku katuhu si Kibar Dawa teh beunang ku eta tali manehna teh sempet tingkahan. Terus tali teh meulit nerekel mapai kana bitis. Terus nu akhirna mah mapai kana awak eta si Kibar Dawa. Katingali beuki ripuh. Sabab manehna teh bisa obah. Antukna tali Jala Sutra Nyi Aruman oge sarua geus meulit. Malahan mah kawas anu akaran ngarambat jadi ngajaring awak si Kibar Dawa. Ukur ugil-ugilan we hayang keluar. Tapi dalah dikumaha jaring teh mungguh kuat kacida. Aduh, jado teh. Jado. Kumaha geus si aing geus beunang di jaring. Teteh lah bener.
Ya teh marugakeun tali Jala Sutra. Aduh, memang hebat. Susah pikeun aing bebas tina ieu jaring. Alah, tapi gelaanan. Lamun si Aruman bisa nyangkalak aing sok sanajan geus ngawaris kabeh ilmu nu jadi bapana. Aduh. Ki Bardawa ukur bisa ngarahuh we dina jero hatena. Bari jeung mikir kumacarana sangkan bisa ngaloloskeun diri. Kumaha sia maneh teh jurig jana? Maneh teh geus kajaring euy, moal bisa kabur ayeuna mah. Geus we gerah serah bongkokan sia teh. Geus kudu ngaku kana kasalahan sia. Teu sapira geuning Andika teh Ki Bardawa. Wayahna bakal dibawa deui ku kaulah ka karaton pikeun nambah hukuman anu berat. Ulah waka bunga. Aruman, kula lain budak leutik sia. Moal belang dipaksa. Sok ari bisa mah Andika gerak kaluar tina jaring kaulah. Beki kuat Andika hayang kaluar. Beki kuat eta jaring bakal nyangreudkeun awak anjeun. Geus we lah ngaku Ki Bardawa milu ka karaton euy. Sakitu ge geus teu walak haya sia. Gandeng sia budak edan. Aing can rumasa ketitih pangarti, can rumasa eleh, nepi ka serah bongkokan heula. Kituna teh awakna ngagidir, baka tingku ambak, sorat panona ngampur hurung. Ki Bardawa inget kana Purwadaksina. Manehna kudu sagancangna bisa ngaloloskeun diri tina cangkraman eta jaring. Manehna satekah pola habis kudu bisa meruhkeun eta jaring, sangkan bisa ngaloloskeun diri. Tapi sakumaha kuatna manehna naker kakuatanana. Eta jaring teh kalah beki kuat karungkup, malah mah teu daek pegat. Alah, kumaha carana aing hayang lolos teh yeuh. Aduh, kekuatan aing teu metu. Tapi sapiraku aing bakal kacangkalak. Kitu bae mah. Hulang Ki Bardawa ngahulang mikir kiwari madadalilah. Kituna teh bari mikir na teh sajeroning nginget-nginget ilmu anu kasumput-sumput, bisi ajian anu can kabacakeun sakan bisa ngaloloskeun diri. Ai, kapan aing teh geus ngawasa ilmu malih warni mindah tempat. Saperti hana basa aing kacangkalak ku urang dieu. Si urang lemur teh ditipu ku aing. Kapan saudara aing cicing di leuweung. Aing teh tatapa sangkan bisa ngaloloskeun diri pamari cangkalak ku pihak kerajaan. Bener ayeuna waktuna ku aing dipake deui. Cek eta si Ki Bardawa. Kunaon Andika Ki Bardawa? Leuwih hade Andika gerap pasrah. Nya kula geus rumasa katitih pangarti. Geus rumasa eleh jajaten. Hampura kaulah geus ngaganggu ka urang dieu. Tah ayeuna kaulah bakal nebus kasalahan. Harta banda nu geus leungitan bakal dipasrahkeun di ka urang lembur. Tah bener sia teh. Kudu masrahkeun eta harta banda nu geus dipahuku maneh sia. Mana sok sia keluarkeun. Geus kitu mah harita si Ki Bardawa teh pura-pura we manehna teh tunduk jeung pasrah. Bari harita teh manehna ngaluarkeun harta banda teuing di mana, teuing disimpen di alam gaib, teuing kumaha. Dak tumadak aya puntelan anu ngacleng. Bru dihareupeun ngalumbuk dihareupeun si Selut. Barang dibuka teh bener we isina teh perhiasan jeung duit. Nah bener oge sia maneh teh geus mikeun ieu anu geus dipahuku maneh. Atuh si Selut maregreg kiwari nu laleungit teh geus balik deui. Ayeuna mah Andika kudu dibawa ku kaula pikeun indi tinggalkeun ieu tempat. Tapi barang Nyi Aruman sabot Nyi Aruman manehna keur cacarita jeung si Selut. Teu kanyahoan si Ki Bardawa teh manehna teh geus bisa lolos ngorolos tanpa kanyahoan.
sabab geus hasil ngagunakeun ilmuna. Atuh Nyimas Aruman jeung si Selut oge maneh teh curiga sabab katingali si Ki Bardawa teh masih kene aya dina jero jaring. Cicing we teu walakaya, malahan mah kiwari diajak cacarita ge teu nemalan. Jadi ayeuna andika teh kudu dibawa ku kaula Ki Bardawa. Geus paham bisa leupas atawa kabur. Tapi nah kiwari andika teh teu cacarita, bangun geus pasrah. Nya jika nama geus pasrah tah. Eta si Ki Bardawa teh nya mah geus we atuh gerabah hampek gerabawa ku maneh Arum. Anya moal diengkekeun deui kula bakal mulang ka karaton bari mawa si Ki Bardawa. Aduh, jadi aing teh bakal kalengitan maneh atuh euy. Maneh rek balik deui ka karaton mah. Anya Selut, kula nuhunkeun pisan kana bantuan. Maneh salela ieu. Kiwari kula geus hasil nyangkalak ibu ronan. Mugia urang bisa panggih deui dina hiji waktu Selut. Nya lah, sami-sami ngan uing teh kalengitan we tuh moal panggih deui jeung maneh. Wayahna urang papisah heula. Sabab kula ge boga tanggung jawab. Ngaheuk dayeuh ngolah karaton. Teu bisa lila-lila cicing di alam manusia. Tapi tenang. Bisi maneh hayang panggih jeung kaula mah tinggal usap batu dalima 3 kali. Sambat ngaran kaula tantu. Kaula bakal datang. Nyumponan kana pamenta andika Selut. Nyalah gampang keun ari kitu mah. Pek geura pake eta ilmu ti kaula. Pikeun kahadean. Tutulung kanu butuh tatalang kanu susah. Omat sing manfaat Selut. Pileuleyan, kula pamit. Les kirim Nyimas Aruman teh leungit. Kitu deui Ki Bardawa geus dibawa ku eta Nyi Ratu Siluman Nyi Aruman. Si Selut ukur bisa molohok we bari neuteup kana balag-bagna peuting. Ah, kaburu init manten si Aruman teh aduh. Nya atuh ari kitu mah ah. Leugreug ayeuna mah kayan lembur teh geus aman. Jeung deui ieu buntelan teh nu isina perhiasan jeung duit. Geus mulang deui. Tekung silila buru-buru warga lembur teh dilampeurekeun. Bangun anu bunga regreg tapi dibarung ku rasa kakaget. Sabab nempo kajadian nu geus kasaksian asa dina pangimpian. Kumaha Jang? Ka mana Bagong teh? Jeung saha tadi makhluk nu jangkung gede jeung pikasieun teh? Kitu deui wanu jagelis malahan berpikiran katarung kitu gering. Daradad atuh ku Selut dijelaskeun. Eueuh anu kaliwat sararea pada ngarti saha sabenerna eta Raja Bagong teh. Kitu deui wanu jagelis nu tayayan Nyimas Aruman Ratu Siluman malahan aku ngisi katewa ku urang lembur dina waktu wujud begu basa keur nguntit eta si Ki Bardawa. Tah kitu carita namah parete palebe kitu deui Abah. Kitu deui nu sajana yeuh. Ayeuna mah geus nyaho yen eta nu dieu teh nyaeta si Aruman sobat uing. Da ku uing teh harita teh eta begu teh ditulungan we dilepaskeun. Basa ku urang dieu rek diadukeun jeung anjing teh. Alah kitu kutan teh Jang. Untung we eta begu teh teu diadukeun jeung anjingnya mun nepikeun ka payah teh meureun urang bakal cilaka. Sabab mun aya nu bisa nyang hareupan Raja Bagong meureun jeung tang tu urang teh bakal cilaka we kangaranan maehan Siluman. Nyakeun we da meureun geus kitu kuduna nu penting mah kaayaan lembur teh geus aman. Jeung tah sok geura taringali tah eta duit perhiasan anu geus dibalikeun deui ku si Raja Bagong ku si Ki Bardawa teh. Heueuh. Ya sok taringalian ya. Aduh alhamdulillah oge ya. Nu leungit teh tetela mulang deui. Geuningan bisa balik deui. Alah hebat Jang Selut. Aduh. Ieu mah saya teu percaya. Jang Selut. Kitu deh tadi anu
eta aya wanoja geulis anu tenelah Nyi Arumannya. Alah, eta teh bangsa jin ujang. Hehe, nya Ki, eta mah lain bangsa manusia. Bangsa jin, bangsa siluman, teuing pokona mah makhluk halus we lah. Anu geus ngabantu ka urang dieu, malahan geus jadi sobat jeung uing teh. Kapan eta teh basa begu teh begu kajajaden. Oh, jadi kitu nya alah. Untung we eta begu teh teu dipaehannya. Alah, aki mah resep ku geulisna we jang. Kacak-kacak daekeun ka aki mah daek we jadi salakina. Si aki mah sok ka mana wae. Kumaha lamun dibawa ka alam jin ke teh? Nyakeun bae jang lah. Malaur di alam manusia aki teh geus teu payu. Geus we atuh ngilu ka alam jin. Sok ka mana wae aki mah. Si aki mah sok ka mana wae lieur lah. Tuh, batur pahibu tuh. Meneangan harta badan anu leungit. Aluh, alus jang. Teh lau teh sangka lah akang mah. Ujang teh bisa ngarengsekeun pasualan. Pugu akang kaget baheula teh. Da bagu teh ngadadak leungit, meureun ku Ujang dilepaskeun. Ditulungan. Anya Kang Acim, ku uing ditulungan teh. Da aneh atuh eta bagu teh kapanan teh cara bagu biasa. Daharna oge kudu sangu bae. Jeung watir we bagu lamun nepikeun ka diadukeun anjing mah. Tah tetela eta teh bagu jajajaden anu keur ngudag-ngudag Raja Bagong mangrupakeun si Kibar Dawa teh ya. Aduh, nyajang lah. Abah oge ngarasa heran jang. Oge urang dia nganuhunkeun Ujang teh gede jasana. Malahan mah urang lembur teh geus leungit tina kasusah tangtuna oge. Sabab harta bandana bisa balik deui. Nuhun pisan jang silut tangtu Pak Haji bakal bungaheun sabab duit jeung perhiasanna bakal balik deui. Tetela dina buntelan teh loba pisan perhiasan duit nu dipaok ku eta Raja Bagong. Saheulaanan mah dibawa we ku Pak RT. Engke cenah dek dibagikeun sakumaha sakanyaho eta nu bogana. Da geuning buntelan teh dipisah-pisah ku eta Raja Bagong teh dihijikeun di wadahanna buntelan itu deui dibungkus ku daun-daunan. Geus saheulana mah urang mulang bae teh ka lemur ya. Pasualan ngeunaan Bagong kajajaden geus rengse, kaya lemur teh geus aman tangtuna oge. Ayeuna mah kari ngabagikeun ieu barang anu leungit ya. Bejaan ka warga lembur rusajana pikeun mariksa barang anu leungitna. Tah kitu, ya mangga. Tuh sararea saur Manu. Geus kitu mah nu ngaronda bring bae marulang ka imahna sewang-sewangan. Dina kayaan hate anu bungah jeung regreg kayaan lembur teh geus jadi aman. Itu deui seselut manehna teh mulang bae balik ka imah. Kuku we atuh kadatanganna teh dibagiakeun ku maindeung nu jadi indungna. Euleuh mitra waktos na parantos teh nya kapandi. Cageula urang tuna jajaran carita siluman bala di siluman baku dugi kadi urang teraskeun dina seri anu salajengna. Atuh mang pamit saheulaanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.